goyang ya. Udah aja, udah siap tuh. Udah jalan tuh, ya. Diri. Bahagia pula. Wilujeng sumping kula. Yen kuring teh anu kacalah manglengser teh ya. Rek ngajemput anu kasep sareng nu geulis tu geuning ditu nuhun. Bagya udah kering manengeun keuing ngaletna banda aya. Aduh. Gusti Baganun. Mang teh kapapancenan ku Bapak Partono sareng Ibu Nun. Ieu tuh geuning sapara kanca Nun. Bagya mang teh di sini ya. Sekedapannya mang teh bade ngarajah heula sok. Wahapun menawi tata musaha rumahos uak leleda sakeda pantosan heula uak mulut kasalira sejauh nyebarkeun belara kasuna balarea nyebarkeun sumping tuh antara alut ngalabring dergending geura ramekeun bramiang geura papakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun.
Iya. Kalaunan, gelis, menari, kalem saja. Tunggu mamang leser. Para tamu undangan, dipersilakan rombongan besan untuk duduk. Akan diadakan acara sawer pengantin. Kalem nggak bro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sabara kanca di rombongan lengser acara adat Sunda. Baru saja berdoa kepapan kumang lengser tos jadi ciri sagumping ilaha di tatan Sunda. Panganten teh pami seperti kasar seperti sawer. Sawer ini adalah merupakan nasihat dari kedua orang tua, cuman melalui kidung ya. Di sini sawer ada beras kuning, ada kembang, ada uang receh, ada permen, kendi, harupat, telur. Sawer ini tidak ada kaitannya dengan agama, tidak termasuk wajib dan sunnah ya. Cuman ininya hanya melestarikan